ulah lali karena purwadaksi. Di mana-mana orang diangkat ku hiji jalma, di mana-mana orang dibantu ku hiji jalma atau diajarkan ilmu ku hiji jalma, orang ulah mopohokeun jasana. Urang kudu inget urang bisa kieu teh ku jalma eta, urang bisa berubah kieu teh ku jalma eta. Tah papatahna nyaeta urang ulah lali ku purwadaksina. Jadi urang lamun geus aya kamajuan diangkat ku hiji jalma, urang ulah sombong, urang ulah adigung. Kudu inget ka jalma anu ngangkat urang nepi ka urang sampai ka detik ieu. Mudah-mudahan urang mah termasuk jalma-jalma anu bisa ngahargaan kana panulung batur. Mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun awakna, digampangkeun segala urusanna guys.